di calon kenya calon naon tah? nya calon ngawakilan rakyat sadayana dulu orang sadayana nu aya di dapil hijinya mohon gitu. Insyaallah mudah-mudahan. Kumaha tah naon visi misi atau planning teh gitu. Visi misinya ya urusan abdi kan masih anomnya. Mohon. Tapi anak teh umur teh 23 dan 2 ya maksudnya mah 32 panginten. 32. Lamun dibalik jadi 23 muda deui. Kerasan ya minimal abi bade kanggo menyuarakan suara anak-anak muda gitu ya. Ya. Karena 2024 itu saatnya pemilunya anak muda ya. Siap. Jadi soalnya abdi lihat abdi terawang gitunya khususnya di dunia kepemudaan teh kadang-kadang teu aya gitunya. Jadi intinya Daya politik ieu teh supaya aya warna baru, arah baru, sareng tujuan anu baru. laras pisan eta pisannya. Nya. Khususnya kanggo anak-anak muda. Nuhun. Kusabab ya panginten tina dana BG minim gitu kan kanggo anak muda mah gitu. Iya, Ya harapanna hari mudah-mudahan masalah dana mah. Aya mang dana nu di mana gitu ya. Keun eta mah da. Laras nuturkeun gitu. biasana menyuarakan anak muda lah kan urang teh. Da Rakyat sadaya ge dulu urang sadaya ge meureun uninga lah gitu mana nu niat urang emang leres-leres kapayuna bade naon berjuang kanggo sasarengan sadayana gitu nya mohon gitu. ya mudah-mudahan makan masih dalam proses bakal ya. Ya. Tapi yang mudah-mudahan biasa jadi calon. Ya. Dan mudah-mudahan oke jadi ya. Mohon Gitu. wilujeng semangat. Ngasep, Iya. atur nuhun dulur Mohon. kuring. Luar biasa dulur kuring. Ya. Aduh, hatur nuhun ya kasadayana anu parantos. Mohon obrolan santai sareng Kang Dodi. Ari Kang Dodi tos nepangkeun, ari kuring teh nepangkeun. Singkat bae singkat. Ari nami kuring mah Asep Heri di Jumhari. Kadang-kadang disingkat nami teh Aher, ari Aher teh singkatan tina Asep Heri. Upami lahir sim kuring teh di Kuningan kaping 17 Desember tahun 1882. Berarti kirang langkung bade ngijek karena 40 tahun 38 keneh gitunya mohon. Terus upami istri mah kawitna teh ti Ciamis. Mohon kelahiran 25 Juli tahun 1889. Nah, atuh sekitar 7 tahun. Mohon 82 karena 88 7 tahun. Kaleresan kaberkahan ku putra lumayan rada seueur. Sadayana teh 5. Pamaget 4 istri hiji. Cocok eta Pandawa bisa. Nya lamun anu bontotna kembar mah meureun janten Pandawa 5 cenah ge silokana mah gitu. Nya berkah gitu. Sami sim kuring oge dina perjalananna awal mula kehidupan sim kuring tepang sareng Pak Haji Maman Firmansyah. Anjeunna teh sosok sutradara legendaris ayeuna tos almarhum. Anjeunna teh tiasa dianggap ku abdi teh guru sakantenan sekaligus sepuh simpuring gitu. Dan anjeunna nu masihan ilmu anu kana simkuring ayeuna tiasa buka jasa foto video atau naon gitu keahlian-keahlian dina bidang dokumentasi gitu berkat jasa anjeunna gitu. Pak Haji Maman Firmansyah Pak Haji Maman Firmansyah teh gaduh putra 4. Salah saijina teh anu istri aya nu nikah ka Ustaz Sabikin manawi uninga meureun Ustad kapungkur teh anjeunna kantos dewan di kabupaten terus di provinsi tahun 2014 teh gitu. Nah sim kuring ngiring nuturkeun anjeunna makana ayeuna kunaon sim kuring oge tiasa terjun atau ngikuti jejak palaputrana kusabab naon namanya teh asa ka
kahutang budian gitu, terus dipasihan ilmu ku Pak Haji Maman salaku sepuhna gitu sampai ka ayeuna gitu. Nya ieu mah urang ngaramikeun bae dina kontestasi mohon pilih naon namanya teh? Dacil. Sana ya mohon. Sampai pileg mohon gitu tahun 2024 gitu. Hari segala kapantosan mah urang nyanggakeun kana kawasanya mohon urang mah selaku manusia diwajibkan usaha sareng ikhtiar. Manawi gitu kan makanan ngaramekeun gitu sareng Kang Dodi gitu. Nuhun. Ya. Kitu bae para wargi sadayana hatur nuhun parantos ngadangukeun obrolan anu sakieu kaditu kadieuna tah saayana gitu mohon. Mangga wilujeng wayah kieu duka engke ditongtonna mah tabu sabaraha nya makana ngawilujengkeun wayah kieu gitu. Mangga ya atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai